Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber, kami akan menayangkan film pendek Sunda yang berjudul Bandar Sosin Part 2. Dan mohon maaf untuk penonton yang berada di luar Jawa Barat. Untuk saat ini kami hanya akan menayangkan film yang berbahasa Sunda. Untuk kedepannya kami insya Allah akan menayangkan film dengan bahasa Indonesia. Dan jangan lupa tonton terus video kami di Curug Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari saksikan Bandar Sosin Part 2. Ini dia videonya. Sila capek. Kumahanya ieu dunungan teh can bayaran wae. Sugan ayeuna sakedeung deui datang. Mayang pegawai ini geus sumati gawena. Aya kitu mengamuk tuh. Awang teh. Tuh, dunungan datang euy. Mamut, Ya bos, ada main ke kamari. oh mun bos. Aduh. Dia mumpung gaduh. Sapali helanya. Mun. Gosep. Oh mun ya bos, tur nuhun. Ya kitu mah abi diangkat deui nya. Oh mangga. Lumayan kan masih beas lah. Aduh, nah receh kieu duit teh. Cobaranya yuk orang tinggal lah. Dua, empat, enam, delapan, 10, 12, 17, 85. Renungan terlihat gitu duit sakit mau ikan naon. Alhamdulillah lumayan ke bes-bes kan. Orang bagi dewe kayu mah lah. Ri. Dunungan ka mana heuh? Poe Sabtu can bayaran. Nya ieu geus poe Sabtu au wae datang. Cik ningali boga duit teu. Cicing gua. Aya 1000 ki. Ye 1000 jang naon ieu. Lumayan 500 ewang da kudunungan can dibayar. Jang naon. Mosyo. Keur mau deui ngeunana 1000. Tuh sia aweuh gantian. Lagi duit sakitu. Sakitu gese duit. Geus lah, pura geus sakitu urang teu butuh sakitu mah geus lah urang minta ka gunungan. Oh ayo atuh. Sia iki jahil teuing. Sorry Ri teu aja. Lu ngantuk ieu urang. Sorry. Arab jadah sia iki. Wah siapa les ku aing.
tahu tuh benang. Teu beut. Ah aing mah enggak balas di kapok. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Bos. Ayo non, mengecek kan. Non, iya non, ini lihat. Iya bos. Kita teh malam minggu. Iya, abi tegadu artos sapera-sapera kacan. Tadi ge aya 1000 ngana. Dialungkeun ku si Iki. Tuh ieu. Ya teu aku. Tadi kemana yang dialungkeun? Guys. Duh, punten pisan tadi teh. Acisna dipasikeun ka Mang Amud. Paling ge isukan. Kumaha? Oh, muhun atuh bos. Teu naon. Ana bade mulih deui nya. Ya, punten ya. Nah, iya teu naon. Duh, isukan mah rek ninggali sosin ah. Baru dah karunya sawareh di can dibayar. Ah, nepon di bayar sosin. Itu aja jualan sawareh deui. Oh bos. Iya, aya icalan deui sosin, bos. Icaleun nu mana deui? Nu sapalih deui. Nya siap ke sonten kadinya deui. Diantosnya. Mohon siap, Bos. Nah, ngasosin teh ciga beak. Salah tetempoan gitu. Kamari saya. Yang teh mela ah. Hari ieu stasiun web usaha. Kedunungan gitu dijual. Ah, baiklah. Ke orang tanyakeun deui we kadunungan. Ah, istirahat deui we lah. Capek pisan Lim. Ciga nangkeun ah dengar mie sosin. Mana boga mie na? Boga kurang. Ayo sosin mah boga. Boga ayo, oh boga. Di mana? Di kebon. Yuk atuh yuk. Yuk. Ngobrol dong ayo. Ya. Awut yuk.
lang. Naon? Oh, kau bahasa di orangnya. Banarnya. Ayo. Ah, sisa jelema euy. Sahanya, buah nu maling sosin. Ah, urang teang ah. Lu siap mau bedol. Bim, cukupnya ya sakieu kermi. Cukup pisan. Asa beda. Mang. Ieu nya nu sok maling sosin teh. Abi teu maling, Mang. Teu. Emang ieu kebon saha? Nu si Salimpan. Salimana? Salim nu boga kebon ieu. Apa tok sia Salim saha? Salim. Ayo Ampun, Mang. Mang, nah kieu, Mang. Ayo, Po. Ayo minum yuk. Salam kamu. Ampun.